Khotib nu kadua nu mantak eleh 5 dirham. Tuh. Etalah sebagai contoh terus-terusan ka ditu nage. Urang dek ibadah ke Allah teh nu mantak berat mata, berat celi, berat hudang, aya bang baluh nur di luar ikhlas. Tuh. Di luar ikhlas tapi lamun geus ikhlas hudang jam sabaraha bae, salat teh sabaraha rakaat bae, ngeunaheun ieu lah tawakal tu Allah. Allah bagian kol, bagian batin tilu. Nomor kahiji khosyah, nomor kedua ikhlas, nomor katilu tawakal tu Allah. Bagian anu zahir 2 ieu. Alladzina yuqimuna shalah. Mukmin anu sampurna teh nyaeta jelema anu